Oh, di dia nih. Nggak sebalik nih mah. Guys, alhamdulillah. Oh syukur. Atau nggak sebalik mah kumaha si Bibi ayeuna. Alhamdulillah nggak sehat di mah ya. Oh, atuh. Tah guys, ieu teh amang abi guysnya. Mang Odon. Ieu teh salaki Nabi Ebah. Bisi aya nu can apa tah ieu. Sok Bang, kenal kedua Bang. Teu kudu deket-deket teuing Bang, teu kudu ya. Teu kudu. Lain ya. Ai si Bibi teh gering naon caritana teh nepikeun ka dirawat lila di rumah sakit. Sek dokter mah cenah kompleksi gusi. Konveksi. Infeksi meureun. Infeksi. Geus ganti. Tiba heula Mang. Ya, karena penyakit mah infeksi. Labun konveksi mah karena jahit. Nya. Lain lo puguh. Memang teh kamari di rumah sakit teh gadon curhat we ka dokter. Curhat kumaha teh? Kan si Bibi teh ditanya ku dokter teh. Ibu gaduh gula henteu? Dijawab ku memang teh era-era ge. Dok, bujang-bujang gula sama ranu sejen ge tos seep. Anjing. Ya wah nu sahuluet anjing. Please Mang, yeuh Mang. Maksudna dokter eta nanya Bi Ebah bogaeun penyakit gula atawa henteu lain gula kaung nu di imah Mang. Teuing. Coba cek dokter memang ge kudu dirawat lo cenah. Ini gering naon Mang? Teuing gering nama. Ngan cenah dirawat nanti di rumah sakit di Bogor. Naon ngaran rumah sakit? Ngaranna mah poho deui mah teh. Ngan rumah sakit khusus menangani OGDJ. ODGJ eureun. Tah eta. Tapi dah. Heeh Mang. Ya. Cek orang mah amang buru-buru dirawat Mang. Komo ayeuna ku dokter geus dititah dirawat gitu. Beun ge dirawat buru-buru. Ira mamang rek dirawat. Oke, geus redanya AC. Da ayeuna capek keneh tah suruh si Bibi kapan? Engke diantar ku urang nya lamun misalkan geus jase amang. Ke diantar ku urang. Ka itunya ka Bogornya. Nya. Heeh. Tong lila teuing Mang. Bisi kaburu parna nya geus nya. Oh ka itu. Brad, ada teh orang teh keur bingung, Brad. Di Kabogoh mah aya gitu. Naon atuh aing geus boga Kabogoh bingung keneh wae. Kamari teh gabla Kabogoh bingung. Ayeuna bingung keneh. Naon dipika bingung kumaha ya? Bapana galak. Atuh hal sepele ieu teh bapana galak mah. Yah nu penting mah Kabogoh maneh we bageur. Bapana galak mah keunai atuh dangke ge kawin beureun jeung anakna lain jeung bapana. Arisi. Ya, ya anu penting mah kakolot mah nurut kana kahayangna laksanakeun. Kabeli hatena mah anjir luluh tah bager kolot awewe ge. Ai maneh. Upan kamari teh kurang teh diajaran da pedah ngomongna. Pambi bade serius kasih neng mah mangga we candak orang tua ka dieu. Heeh. Nya pangmawakeun ku urang 3 botol. Da aing kalah diusir. 3 botol naon ieu teh? Cap orang tua pamendana eta lin. Anjing. Boa Ebah. Mawa kolot teh gejul. Mawa kolot maneh ka itu ka imahna ameh maneh dianggapna serius. Lain mawa AO. Anjing parah sieun. Terus ya ku bapana dikumahakeun atuh. Tah balik we tah harita keneh ge. Alus keneh. Mun aing nu jadi bapana anjing didagorkeun ku aing tah botol AO kana si rahasia tah. Meh rempak-rempak teuing maneh ampun teuing gejul. Paingan jomblo wae sia mah. Parah anjir si ieu. Ampun Gusti. Apakah coba tuh tetangga Bibi? Ya apal tuh kumaha deh. Nah, atas beli motor anyar nih. Ya terus? Tapi Bibi mah curiga, Curiga kumaha? Nyokot duit Bibi baca odahnya. Nah bisa mikir kayaknya bitong suudon geura. Ih, buktina kabari motor erok anyar manehanana. Boa Ebah. Ya analisa intelijen harudang bi aing ieu. FBI ge moal bisa nepikeun ka mikir kayaknya anjir moal. Bi please bi. Ye, harga motor Aerox teh 30 juta. Bibi leungit duit sabaraha? 15.000. 15.000 cenah guys. Atuh jauh na mahar ge bi.
Bi, ya suudon teh tong kamalinaan geura. Bibi. Angger bet 30 juta gara 15.000 na mah jadi 30 juta. Malah kabeli erok anyar ceodah teh. Dah, mau bibi we. Anger aing bibi aing geus neutreug ieu. Teu beunang dirongret-rongret. Ampun teuing. Urang buka anyar. Age purunyus bawa kaboga anyar cenah Brad. Mau di mana deh? Dina telepon. Na telepon teu percaya aing mah. Nah, teu percaya di mana? Teu percaya wae ka urang kumaha sih mana? Nya atuh da buktina atuh ieu dinya. Bener telepon kurang teu percaya mah sok telepon Sok Yo. telepon. Aing moal ka percaya ka aki-aki ya wah. Gede rahwa. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Oh, neng nuju sibuk. Mun tuh kuang ke anjing telepon dinya. Mun. Keur sibuk. Moal nyeuseuk kitu. Nya meureun. Sukeneh kieu mah keur sibuk di dapur meureun. Nyaho gelis ti mana geus video callan di. Apaan sora? Sate sora na alus. Tina sora. Sora na alus. Nah bisa nyimpulkeun anjir geulis tina sorana alus. Ya, anu sorana alus belum tentu geulis. Nu sorana alus buat teuing anjir banget marujat ya guys ya. Bagus, perhatian. Anjir ngadi-ngadi, anjir ngadi-ngadi ieu. Pan wawuh ge meureunan ka kare kamari-kamari. Terus nyaho bager, nyaho perhatian kumaha ya maksud. Kamari, percaya ka urang? Kamari pisan telepon ka urang. Berat. Kumaha cenah nelponna? Pulsa yang Anda miliki 0 rupiah. Dengekeun tiba gede kumaha ka urang. So, Parah cek aing aki-aki ieu. Nu kitu teh operator gitu teh. Nya teh. operator awewe, berat awewe. Heueuh, sorana mah sora awewe anjir. Ngan eta teh operator ti provider ti ditu ngabejaan dirinya pulsa beak. Operator, ngerti teu? Awewe, Operator. awewe, setengah awewe. Anjir hese aja ngabejaan aki-aki ieu ampun Pokoknya mah teuing. dikawin, ku urang mah dikawin, pokoknya mah dikawin. Parahnya aja ngabejaana ieu aki-aki ieu anjir. Maneh mah panas, eta mah panas maneh mah. Nah jadi panas anjir. Panas maneh mah. Nah jadi panas anjir. Sing demi Allah nah gitu panas aja Panas, jadi mah. nyarek kawin jeung operator sararudi teuing anjir kudu panas anjir parah aja sih ieu aki-aki ku aing tuar wae gitu ya teh hangkopeana anjir parah aja sih cing tulis na kolom komentar ya aki-aki kieu alusna dikumahakeun lur mun asa harengheng anjir kana sirahna ge lain jaing ke pangnengan ke cacing amangnya rek musup Nya. tapi kade tong cacing kalung goreng keur musup mah cacing kalung mah Halo? Ieu sareng tim SAR. Pangmilariankeun cacing amang abi leungit. Sabaraha emang leungitna? mana nelpon saya tak Ieu nelpon tim SAR. dak rempak udah gitu konsepna utar maksudna lain leungit eta cacing lain leungit maksudna pangalakeun cacing amang rek musuh nelpon tim SAR ya tim SAR mah jang neangan jelema nu leungit sia teh manya tim SAR anjir titah neangan cacing ku si ieu ampun teuing parah anjir